tukeran jeung budak ieu teh kumaha maksudna? Siapa pusaka nu ku aing dijaga. Heeh. Jadi budak ieu keur anjeun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tengeng di sana. Yuk, kau lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kang WH Channel. Kali ini saya bersama Bapak Iwan sama Bapak Suparman. Mereka adalah salah satu tokoh masyarakat yang ada di daerah ini. Konon katanya menurut informasi, kita sengaja nih datang ke sini mau mengungkap sedikit informasi yang turun-temurun yang ada di daerah ini. Konon katanya di daerah ini ada sosok seorang orang soleh yang terkemuka di daerah ini yang bernama Syekh Abdul Khoer. Jadi menurut cerita yang turun-temurun katanya Syekh orang-orang soleh yang ada di daerah ini katanya masih ada sangkut paut keturunan dari Cijenuk ya Pak, yang menurut informasi secara dohir, tapi nggak tahu sih kalau secara batin ya. Kali ini kita akan coba mengundang sosok gaib atau sosok khodam atau sukma atau sosok gaib yang tahu lah tentang sejarah yang pernah turun-temurun di daerah sini. Yang sehat tadi teh Syekh Abdul Manap, Syekh Abdul Khoer, Syekh Abdul Latif, Syekh Abdul Rahman. Coba kita akan mengundang sosok satu khodam yang ada di daerah sini. Assalamualaikum ya Habiballah. Kalau lagi baru haduan, yang pertama sosok ngancik. Lepat naon tadi teh? Oh, lepat nami. Ieu teh sareng saha ieu teh? Abdi mah Abdul Qadir atuh. Oh, jenengan asli nama Abdul Qadir. Nanaonan tulisna. Nanaonan kumaha? Salahnya. Oh, nyapan mata abdi dongkap ka dieu oge hoyong terang we kitu secara ieu. Atanapi pan ari nu soleh mah geuning sok seueur teh jenenganana teh. Iya, mana iya maksudnya? Henteu ieu mah orang dieu nya masyarakat di dieu janten dongkap ka dieu teh hoyong terang we, hoyong terang silsilah. Ada ucap lain orang dia. Nya abdi mah sanes tah ieu orang dieu si Bapak si atas orang. Cuman hoyong terang silsilah atanapi kisah nu aya di daerah ieu gitu. Abdi kedah nyebat eyang atanapi syekh atanapi kumaha cekap. Oh ya ieu teh abdi teh hoyong tumaros. Apakah leres di dieu teh aya sangkut pautna sareng ti Cijenuk? Jauh teuing. Oh, jadi Cijenuk mah beh ditu teuing gitu. Orang dia banyak. Nya Infona teh kararumpet. Nya tah ku ayana kitu, ku ayana teu terang, mata hoyong diluruskeun gitu. Api. Nya. Di ditu. Di belah ditu. Salila abdi. Jadi naon atuh ngaranna abdi teh? Tokoh lah gitulah. Janten ulama. Nya janten kapungkur salagina janten. Nya. Di dia. Nya di daerah ieu. Alhamdulillah.
bisa merek ilmu kawan, bisa masihan ilmunya ke para keturunannya. tapi nah ayeuna asa tiba batur teh cong-congan hirup teh abdi teh asa dibohongkeun. Nah nyebut lain nami abdi. Nyata pan ku ayana teu terang teh ya. Abdi sok lari bapak ieu. Nya sok milari bapak ieu ka dieu. Sok. Bapak. Nah ka abdi teh nyarungkeun anu teu sararae wae. Meta teh dunya. Jadi seueur anu jarah ka dieu teh ngan mayoritasna menta dunia gitu. Ngakeun Bapak, pami loba nu nyarita kitu kieu tong didenge. Naonnya kolai mah. Maung mah. Jalma nu tong didalenge nya. Eta teh meureunang ngarah nu ka dieu maksudna teh cerita kitu teh atan api kumaha? Ame loba nu ka dieu. Oh, ameh loba nu ka dieu. Mentalna naon? Heeh. Dunia deui. Tapi pan sebahagian mah sok aya meureun anu menta hayang naik ilmu ge tara tau menta keris gitu nu kari. Lobanya. Abdi mah daleng Gusti Bapak. Nya. Abdi mah teu tiasana naon. Abdi mah makhluk Gusti anu teu bisa ditinggali ku marane lain. Nya. Nah menta nu kalar itu ka abdi. Cing atuh bejaan masyarakat dieu teh. Sing balat nari hirup teh. Nyerehat. Kan baik. Ari di dieu anu sok dijarahan aya sabaraha jalmi? Eyang meureun hiji, saha deui? Bapak. Syekh Abdul Hasim apa? Syekh Abdul Hasim cenah apa? Teu uninga. Aya di dia. Aya di dia Syekh Abdul Hasim. Tapi geus kakubur. Di luhurna. Ku Ulama anyar. Oh, jadi aya anu langkung ti payun nyaeta Syekh Abdul Hasim. Tapi diisi deui ku batur kumaha nya teh ujang. Nya ada kumaha pan beureunan geus teu katingali teh secara dohir kan tos teu aya. Tapi alhamdulillah loba nu apaleun. Aya we. Ngan beun orang-orang tertentunya nu apalna ge beureunan. Hayang naon marane teh atuh merah abi mah. Teu hayong nanaon nya teh anu pokok utamana mah hoyong terang informasi we nu aya di dieu gitu. Abdi berat teuing keur neng ieu mah. Berat teuing. Karunya. Mane. Sok buru tanya tong dilantai. Ikieu we ti abdi mah meureunnan ya doakeun we ieu anu haladir sing dikuatkeun keimanan sareng kaislamanana. Asing baleunna ibadah teh. Tah gitulah sing daek we kana ibadah teh da geuningan loba gogodana. Lamun aya nu datangnya. Pengekeun sia. Mun aya nu datang nanyakeun saha we ulama di dieu. Sing benar gitu cara teh. Doakeun mah sing benar. Tong kalah menta kitu kieu. Dan nu dia teh lain gustinya. Nya lain pangeran. Titip abdi mah nya. Alhamdulillah ning ayeuna abdi bisa mene beja ka masyarakat. Lewat mane? Lewat ieu. Aya saya. Alo. Geus minang. Geus mineng ieu mah geus makanan sehari-hari. Kadong kapan nu kararieu mah. Nya meureun abdi oge nya hatur nuhun we tina informasina gitu. Naon dek tanya naon maneh? Silaturahmi we ka dieu teh eyang. Atong kitu. Maneh urus inju sing bener. Aku ngaranna jalma lapannya. Kurang peta doakeun. Doakeun ieu teh hoyong gaduh naon madrasah cenah. Amin. Doakeun. Menta
anu maha kawasanya. Mane tong curang. Awas ya. Madrasah teman kerkalosa. Sakadang teh pasti kalaksana cang. Kalaksananya. Amin. Dan yang tanya 100. Nah, Asik. Loba doa cek ikhtiar nawenya. Sing sabar. Tong kurung kusum. Pan kerkalosa tong lurusnya. Naon dia tuh. Atos we merusak itu hatur nuhun we tina wejangan anak. Sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Teh teman ngajaga parabot teh aya gitu parabot nih dia. Aya. Itu lamun mediatorna aya 7 mah bisa gonta-ganti. Jadi tak kalah capeun hiji teh bisa ganti gitu. Mediatorna urang kudu mawa ieu. Iya ganti ku ieu. Wah. Ulah ada teu asal-asalan sih. Meskipun lalaki, meskipun jangkung badan, tapi dari teu bisa mah teu bisa we. Jeung ituna oge nolak we alimeun gitu. Koreamun asup. Koreamun duka mah ada teu apal dengan kitu. Loba dosa teh. Galain ku masalah loba dosa atawa kumaha. Teuingan pokona mah orang tertentu. Ya, gitulah intinya nama. Dan milih nu kitu oge. Mun ayeuna jelema bisa kaancikan ya 5an di dieu misalkan. Nu kitu teh milih aing mah yang kanu itu. Gitu henteu meskipun kabeh bisa milih we tetep. Kitu oge. Teuing olo-olonya nu kitu. Oh si neng mah osok. Sok. Model dia itu. Kedah beda kaancikan anu soleh jeung kaancikan anu ya anu kurang soleh meureun kitu lah. Kaancikan anu soleh mah laun teh ngomongna gitu. Lalu Cara aing ieu saha ieu? ya kuat. Saha itu masuk. Assalamualaikum. Aingnya sampurasun ya. Sok sampurasun. Sia hayang asupan. Mungan di asupan. Tadi hayang. Sok asupan. Pedek sia. Mana ya? Apa ya tuh asupan? Hayang tapi hati enak bersih. Sieuna nya. Kela ari ieu teh sareng saha jual asup ieu teh. Aing tadi hayang asupan. Kita tadi Anjir aing. Tegela ini boga ieu. dugdeg heula minta heula izin. Heeh. Terus kumaha cek anu itu hijinan? Aing dode. Kala ari anjeun teh saha ieu teh sing bener atuh dako. Kudu bener. Nu di dieu saha jenengan teh? Aing teh pengaran. Jawara ieu teh. Aing sari ada orang mana? Abdi mah orang Cigenuk. Itu di pakuburan cekat makom ka rumah Eyang Sapei. Di daerah eta lah pokona mah. Nyereri. Nah, make nyereri. Udah ieu na mungeun. Heeh, sok we atuh kaluar we mungeun mah. Aing hayang teh. Rek naon atuh sok? Sia rek nanya naon teh. Ai di dieu cek batur cenah. Cek kisah turun temurun cenah loba parabot, loba keris, loba waduh bener. Mung. Sini bawa si. Oh, mun nyebutkeun sieun di bawah berarti aya di dieu teh. Bae dicokot tong. Kumana? Moal bisa we. Semuanya. Moal bisa. Nah, Eta berbentuk naon parabot teh? Pan teu bisa urang mah yang bejati anjeun. Aya pedang teh. Parah teuing. Berat teuing, gede kumaha? Heeh. Heeh.
leutik matil. Oh, hayang nu boga raga. Hayang leutik matil gitu. Si Jawara. Jawara. Jawara hayang ya. Kumaha itu? Heeh. Ayam pusaka di dia. Henteu teh hayang urang. Siap. Mana? Heeh. Tukeran jeung budak ieu. Tukeran jeung budak ieu teh kumaha maksudna? Siapa pusaka nu ku aing dijaga. Heeh. Jadi budak ieu keur anjeun. Aisyah. Oh, gitu. Teu bisa. Teu bisa gitu. Budak ieu na loba teuing. Loba teuing naon nu ngajagana. Loba teuing nu ngajagana. Moal kuat da maneh mah cek di budak eta. Kaluarkeun. Besok. Apa keluar. Kurang kan. Allahu Akbar. Geus. Netralisir mah. Kala ieu saha ieu? Anjir ya. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Ali miring. Moal mirip Allahumma sholli alaihi wasallam. Cicing. Ali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Yang di sana. Yo, teh kaulah yang baru hidin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tas. Dikir yang heran bari dikir. Sukma kaulah 2 bieu. Udah. Saya katanya yang dewek sa. Sadayana anu ngageger di dia. Ya kaulah datang. Kadia kan datang. Kadia budak. Dua kamana dia adu lajeng kami. Aing mah teu sieun masih di daerah sia oge. Kadia kabeh. Balik. Siapa sudah lagi? Sukma aing acak daerahna. Balikan. Balik. Orang Indonesia. Orang. Naon urang? Orang. Pedang nu aya di dia, pedang nu aya di dia. Momen sekarang makin menang aing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Pedang. Moal bisa. Nyaho beunang. Berarti kok aing ditaditukeun, Pak? Tinggal itu urang di ditu aya. Itu tuh kadia. Moal bisa. Canak. Rungkadkeun sadayana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Balik. Asup mana?
Sukmana sadayana sukmana. Yut pangnya keraten yut. Ameh teka coklat sukmana ameh teka coklat cakra sukma. Cakra sukma. Cakra jin. Pangnya keraten ieu budak. Cakra jin. Tuh. Marah teka coklat. Nah, teka coklat itu. Sok sukma kaula tong waka balik. 2 atanapi 3 sukma kaula sok. Dikit-dikit lah. Alladzina qala lahum saqad jama'u lakum fa'sawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakeel. Sedot sadayana nu aya dina awak teu manfaat cek agama. Dia terus purudukeun kabeh. Rek dikir bae la ilaha illallah. Sok aneh babari dijilna la ilaha illallah. La ilaha illallah. Arsupkeun panangan kaula sedot sadayana lapan Allah sedot sadayana aya dina raga nyiher. Tuluy percepat tuluy. Kabeh pedol kabeh. Tas. Ngaliwat bisa bari dikir teh ini eta neng la ilaha illallah. Mun bisa mah kulafad ieu hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini semua mal aya di nu diasup, Oke pemirsa, mungkin untuk pesan-pesan terakhir, barangkali ada yang mau jarah ke tempat ini, dimohon untuk tidak neko-neko lah intinya. Jadi nggak minta kekayaan atau nggak minta benda-benda pusaka dan lain sebagainya. Cukup berdoa, mendoakan yang sudah meninggal,
ya berdoa yang bagus-bagus lah intinya. Cuma ya mungkin cuma itu ya Pak. Iya. Atau ada yang mau ditambahkan? Tata tertib dan kesopanan sebagaimana kita menghadapi orang yang masih ada aja. Jangan mentang-mentang ini almarhum udah tidak ada. Kita seenaknya jalan apa. Nah, tata tertib ziarah itu kan ada. Jadi harus ada tata krama ya Pak. Ya mungkin itu saja yang bisa kami ungkap atau yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan menyangkut tempat ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.